salawe 20 aya injuk dina meja awewe zaman raresep nganjuk tara bebeja ya Robbi bil Mustafa yang penting sholawat qasidana wa ghfir lana ma madaya wasi'al karami salawe 20 angeun kacangna pariuk awewe zaman ayeuna tarang mencrang punduk hawuk ya Robbi bil Mustafa nu hoyong syafaat sholawat qasidana wa ghfir lana ma madha